Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes moga rahayu sagung dumadi. Salam Kasundan, salam NKRI. Melanjutkan kisah pewayangan setelah penjelasan di awal tentang kisah turunnya Nabi Sis alaihissalam. Dalam sempurna Nabi Sis kita lanjutkan dengan lakon yang sudah sangat populernya, yaitu Semar turun ke bumi. Bagi saudara-saudara yang tidak paham dengan bahasa Sunda, insya Allah kita akan sediakan translate. Ya, sekarang kita mulai. Agak sukar menerjemahkan wayang dalam bahasa Indonesia. Saya akan mulai membacanya, membahasnya seadanya ala kadarnya, sesuai yang saya ketahui dari para dalang yang saya dengar dan dari para kesepuhan yang saya dengar. Saya cuma menyampaikan, mohon maaf lebih kurangnya, kesalahannya semata-mata dari kebodohan saya. Ini semoga saja berguna bagi para generasi muda ya. Apa kabar para pemirsa? Semoga baik semuanya. Saya akan bawakan pendahuluan, agar ada gambaran untuk menyimak kisah ini. Pernah mendengar lagu Raja Nataan Gunung? Ya, benar. Dalam cerita dongeng atau legenda dari Sunda, gunung merupakan bukti sasaka zaman. Demikian pula cerita ini banyak bersinggungan dengan gunung-gunung. Bumi yang akan menjadi lingkup cerita adalah Sundaland, Tatar Pasundan. Kala itu anggap saja Tatar Sunda meliputi wilayah yang luas. Daratan masih bersatu dengan bumi Asia, Kalimantan, Jawa dan Sumatera, Bali serta pulau-pulau yang lebih kecil belum terpisah oleh lautan. Adapun gunung tertinggi di Sundaland adalah Gunung Sunda. Disebut Gunung Sunda karena menjadi ciri dari tanah Kasundan. Dari jauh sudah terlihat. Sekarang hanya ada satu gunung kecil yang dinamai Gunung Sunda. Dahulu meliputi dataran tinggi Bandung, dan merupakan gunung berapi. Dengan selimut es pada sebagian besar ketinggiannya. Perkataan Sunda adalah asli bahasa Nusantara, bukan bahasa India. Adapun Gunung Gede sudah dipapas oleh Rama Adam sehingga menjadi lebih pendek dengan puncak yang datar. Sunda berasal dari kata susunan. Karena dari sinilah mulai tersusun kisah manusia, dari Adam dan keturunannya. Gunung ini terkadang disebut pula Gunung Tunjung Biru, karena sebagian tampak hilang di telan langit biru. Bagaimana gambaran masyarakat kala itu? Jika Baraya mengikuti episode sebelumnya, maka cerita dalam alur video ini mudah difahami. Pada masa ini jagat sudah mulai ramai di setiap penjuru. Ada keturunan Adam di setiap benua. Fokus pada dua lokasi, yaitu di Asia Tengah, peradaban Babilonia. Ini merupakan keturunan Sayyid Anwas pewaris kenabian. Mereka pembawa label agama Samawi. Yang kedua di Sundaland, keturunan dari Sayyid Anwar. Mereka membawa label agama budaya, pewaris kebataraan Sayyid Anwar. Orang sudah bertani, beternak, perdagangan masih tukar barang atau barter. Sudah banyak pedukuhan. Mulai berdiri kerajaan karena pengolahan emas dan logam, serta batu mulia sudah dimulai. Bangsa manusia, bangsa raksesi, jin, siluman, wanara dan para naga serta kaum singa masih berdampingan. Memiliki pemimpin dan kerajaan masing-masing. Fosil manusia purba yang ditemukan sekarang mungkin dari para wanara tempo dulu. Anggaplah ini mengira-ngira, karena kita tidak mengalami masa tersebut.
Di sundalan pemukiman dan pedukuhan banyak terdapat di bagian tengah. Daerah dataran rendah, dengan sungai-sungai besar mengalir ke arah timur. Di sini terdapat pelabuhan sungai, juga pelabuhan pesisir di arah timur. Jalur ke arah Asia ditempuh dengan jalur darat. Pada wilayah pegunungan banyak terdapat kahyangan dan kebataraan. Mungkin sekarang lebih dikenal sebagai wilayah kemandalaan. Untuk bidang pendidikan, pelatihan, pengetahuan serta kebijaksanaan, serta agama. Dasarna lalakon ieu nyaeta aya 5 putra ti Sang Hyang Tunggal anu onjoy di bidang pengetahuanna asa kemblengan ti masih alit keneh. Nyaeta kahiji Cikal disebut Sang Hyang Rancasan, nu kedua disebut Sang Hyang Monget atau Ismaya, nu katilu Sang Hyang Antagidewa, nu kaopat Narada, nu kalima Batara Guru atau oge disebut Sang Hyang Manikmaya. Nu lima ieu onjoy di bidang pengetahuan kebataraan gemblengan kebataraanana. Onjoy dibilang di bidang teknologi kebataraanana. Jadi mangsa harita nyaeta seueurna diajar ka Sanghyangan, anu lanjut karituna bisa jadi dewa atau batara, anu lanjut jadi raja, anu lanjut jadi pandita atau resi, karituna anu diajar lanjutna keahlian kanu jadi empu, ahli barang-barang pusaka. Itu aya nu lanjut jadi kesepuhan, jadi rama di wilayah masing-masing, atau oge disebut panghulu di kampungna. Anu lanjut jadi pamong praja, jadi gulang-gulang, tumenggung, bupati wadana sareng saja bina. Putra nu lima teh lalakon. Rita seueur kahyangan kebataran seueur. Anu gede nyatana ti putra nu lima teh. Sang Hyang Rancasan ngadamel kadaton di Gunung Tunjung Biru. Nyatana patihna Sang Hyang Catut. Sang Hyang Monget atau Ismaya ngadamel kadaton di Jonggring Salaka. Jagat Sradaya patihna nyaeta Antagidewa. Batara Guru di patihanku yang Batara Narada. Jadi masing-masing gaduh kalewihan, gaduh wilayah khusus di gunung masing-masing. Ieu Gunung Tunjung Biru nyatana di Gunung Sunda, tempat kedaton Ismaya. Di Jonggring Salaka aya di wilayah Kulon. Duka Banten, duka di Bogor ieu mah. Orang apalnya. Sabenerna teu aya masalah, loba kasangan oge. Boh nu alit, boh nu ageng, sebenarnya acan aya masalah harita mah. Mung keputusan ramana nyaeta Sang Hyang Tunggal. Ari Sang Hyang Tunggal teh putrana Sang Hyang Wenang. Ari Sang Hyang Wenang nyaeta putrana ti Sayyid Anwar, putra Nabi Yesus, putra Nabi Adam. Keputusan Sang Hyang Tunggal nyaeta berhubung nyaah kanu bungsu ka Batara Guru. Hijina kaduana nimbangkeun bisa pacugerigan bilih lebating komando. Lebating komando kedewatan di marca pada bisi ripuh ke masyarakat. Bisa jadi peperangan, perebut pengaruh, perebut kekuasaan, disimbolkan ku Sang Hyang Tunggal. Yen raja kadewatan kudu hiji. Ditunjuknya eta Batara Guru atau Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Ismaya harita langsung masrahkeun kaungguhanana di Jonggring Salaka ka Batara Guru. Mundur tina kapal kadewataanna Jonggring Salaka. Tujuanana nyaeta ngajaga persatuan. Uyu jeung papagah ramana Sang Hyang Tunggal teh.
Waktu di pentak kalungguhanana, ya sang yang rancasan di Tunjung Wiru. Tawa kada tahun atau kahyangan Gunung Sunda iya nolak sapisan. Margana iya ngemutkeun sang yang rancasan ngadamel kahyangan teh masing-masing. Ku tanaga sorangan ku kabisa sareng teknologi sorangan masing-masing. Jadi teu gunana ngaganggu atau ngagugat kalungguhan anjeunna. Masing-masing we ngadamel kahyangan. Ulah papasiaan dateng ngaripuhkeun masing-masing oge. Bisa jalan masing-masing ngayakeun acara masing-masing kelawan toleransi gitu. Kekeh ieu batara guru menta kalungguhanana secara sopan santun ditolak. Akhirna ngajak perang kirimkeun wadia balad Dora Naka. Dora hartina pinter, ahli siasat, antip. Naka hartina kukuh, jago fisikna dina perang. Digampur bebeakan ku 4.444 kadiwataan. Sekarna yang batar guru. Kue dewata tarurun. Dewa angin, dewa sena, dewa gunung kabeh turun. Digampur bebeakan da anggar we kumaha ge. Sang yang rancasan ieu leuwih unggul, leuwih maher sabab ngagem ajimat turunan ti Said Anwar nyatana kembang canggok Wijaya Kusuma. Kalah sapisan. Antukna ieu batara guru menta tinimbangan ti Sang Hyang Ismaya atau Sang Hyang Munget menta dibantuan. Disanggupan langsung ya 2 pasukan berangkat ke kahyangan Gunung Tunjung Wiru. Dipena secara paksa digempur bebeakan barang penting agar-agaran geger-gegeran harita tanah Pasundan tanah Sundalen kurong-kurong karena perang para dewata. Duka bara poe, duka bara minggu, duka bara bulan antukna ieu dina ijen patutunggalan lain patutunggalannya atau dina ijen hiji lawan 2 Sang Hyang Rancasan ngalawan Sang Hyang Ismaya oge antaga dewa ijen tarung bebeakan. Najan ieu Sang Hyang Rancasan Sakti Mandaraguna oge adi rempug mah samalah ieu adi-adianana Sang Hyang Ismaya jeung antaga dewa satahap dina kadewataanana jeung Sang Hyang Rancasan. Jadi hiji lawan 2 nya eleh secara matematika oge. Pasukan ti Tunjung Biru eleh bubar katawuran oge rajana ieu tarung bebeakan. Antukna Sang Hyang Rancasan disasaaku ajian kasakten Ismaya sareng antaga dewa ajur sapisan. Inggeng harita Gunung Sunda, inggeng sapisan tanah Pasundan geger. Goyang bumi, angkep alam. Waktu Sang Hyang Rancasan ditelasan. Poek mongkleng buta rajin. Turun sepata secara goib suara Sang Hyang Rancasan tanpa jisim. Maneh Ismaya munget. Oke, masuk disebut Mahawisnu. Anjeun ayeuna kasep engke maneh goreng. Bakal jadi jalma susah hirup balangsak. Ngatrok ka mana-mana turkeun dunungan maneh. Maneh antaga dewa. Maneh bakal susah hirup hesenengan dahar. Kata-katakan ka mana bubucang. Kajal-jalma anu doraka. Sing geleger kawah candra di muka ieu. Beledug sapisan ajur-ajuran Gunung Sunda ieu. Juger. Macat ieu 2 Sang Hyang. Duka ka mana nyata mugarana di Gunung Mahendra. Gunung Mahendra teh sekitar wilayah Purwakarta Karawang. Nama jigana namina Sangabuana nama. Kapungkur Gunung Mahendra disebut Sangabuana nyata nyangga. Waktuna 2 Sang Hyang ieu murag. Jadinya pek mongkleng, poek langit. Bumi turun inggeng. Da eta Gunung Sunda teh gunung berapi anu sakitu ageungna beledug sapisan atuh goyang pisan. Salila 3 peuting nembe turun ieu teh. Turun ngarayap terus ka
suku gunung berai langit caang sing poloh kabehanana ieu geus robah rupa mangga ieu kasauran ti Abah jadi Among Sutarya. Keresaning nu maha kawasa teu weleh nganteur kana karep manusia asal tanggung jawab dirina pribadi nanging titis waris ti ajali kulak cangem bagja awak teu bisa diponah deui munajatna Ismaya sareng Antaga dijabah nanging salirana gentos ilang Ismaya jangelek jadi satu ucing teu aya buluan ilang Sangyang Antaga jangelek jadi satu anjing teu aya buluan oge ngadak-ngadak ge sawarga caang deui sacara pihari saparantos caang sawarga silih sawang jasad antawis ingkang Raka miwah ingkang Rai Sangyang Ismaya lan Antaga sedih anu taya papadana tina jasad satria jadi satu anu tepuguh rupana ingkang Raka Ismaya salirana hideung raraina bodas kukuncungan patuangan anak bucitruk atu imitna momplok penek ingkang Rai Antaga sami bucitruk danging bahamna teu benten ti anjing cewau moal aya bandinganana sami sedih pada ngarangku jasad ingkang Rai sareng ingkang Raka aduh Rai Antaga ya Kakang Ismaya Ngareuyeeh nikeureuh harita Ismaya geus ngalandih ngaran jadi Semar henteu dewa jadi tagog teja mantri ngareuyeeh mangkat ka arah masing-masing ka tujuan masing-masing terus loba sakulon ieu Semar Badranaya asup ka pekabonan Pilemburan nya jauh ti Pilemburan aya pekabonan brag hujan gede reureuh aya saung di dinya nimbang-nimbang mikir-mikir ya kula butuh keur pakumaha di jalan beres rat hujan dicipta nganggo kembang Cangku Jaya Kusuma direbuti Sang Hyang Rancasantea jelek dicipta jadi anak kubrag ya jadi tang tuanna laki rupana kulitna beureum rupana kos kitu ya disebut dinamian ku Semar Sastra Jingga tulisan beureum atau cepot. Selanjutnya orang cepetkeun wae. Ini Semar sareng puterana Sastra Jingga manggih tutunggul labuh Semar ieu. Tas dicipta tutunggul ieu dinamian Dawala. Artina teh panjang, tunggul anu panjang, dawa teh panjang. Lumpang di tiluan sareng anak-anak ciptaanana. Dikurubut para monyet lompatan ieu Semar manggih popongkol panjang digebugan monyet sampai pada mangkat lami-lami ieu mikir Semar ieu cocok oge kangge simbol lalakon dicipta akhirna popongkol ieu diaranan gareng rang-rang anu garing terus ieu Semar terus beres kendembal simbol dina kahirupan Semar hideung jeung bodas Sastra Jingga beureum Dawala koneng gareng bodas ieu teras miang
balik ke arah wetan. Wilayah ieu ditelahkeun dina lakon eta isuk jalan gitu disebut wilayah Karanggan. Karanggan artina mimiti turun ngarang lalakon kahirupan anjeuna. Etana jalmi 2 Semar sareng Togog Teja Mantri. Karanggan ieu seurna di wilayah Bogor. Sepali ka Karawang ke Bekasi. Batasna nyaeta Kali Cigentis. Kali itu Karanggan Girang, kahandap kita disebut Karanggan Hilir. Karanggan Hilir. Jadi pada beda yang Cirebon, Cirebon Hirang, Cirebon Gilir, di Karawang mah namina Karanggan Girang, Karanggan Hilir, kadina putatannya itu Karawang. Jadi seueur wilayah namanya. Cagula.